Astagfirullah lil mu'minin wal muznibin. Setiap lisan eta malaikat ieu teh kabeh istighfar mangmentakeun panghampura keur jalma mukmin jeung jalma anu tarukang dosa. Sok mata krek teu agung kumaha eta malaikat. Jelema-jelema wae komonya makhluk Gusti Allah anu di umat akhir zaman, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallam. Masyaallah. Dina nalika dosa oge apanan naon? Malaikat yastaghfiru mangmentakeun pangampura eta kulisana malaikat keur jalma-jalma mukmin jeung jalma-jalma tarukang dosa. Itu. Otak ulah gede karaguan. Ulah aya mangmang. Itu dina nalika urang ngarumasakeun diri Gusti, abdi teu rumaoskan tos dosa kieu sok akukeun bahwa eta urang dosa tobat ka Gusti Allah tuluy sampurnakeun ku istighfar gitu. Ulah caleun deui geus istighfar mah geus we gitu. Abdi mah Gusti astagfirullahaladzim ayeuna engke bade deui montong. Montong diajam kana teu waras mah. Montong. Entos we. Atuh kena de saha nu hayang kena masalah dosa. Mata eueuh bahasa cenah si lain mah tobat samol ongkol tobat tapi dosa deui dosa deui. Si kira-kira tanya nuranina hayangeun teu dosa. Lamun urang teu mikir teu ngijir kana naon? Kana af'ala tawahdaniyah fil gitu. Ngan pedah kewajiban urang mah tetep usaha, tetep ikhtiar gitu. Kumaha carana sangkan urang ngahindar tina dosa? Terserah itu mah. Penting urang berusaha. Gitu. Anapun urang geus usaha kena deh. Tah eta berarti geus jadi qada ti Gusti Allah. Tinggal tobat tuh. Gitu. Tengah dosa mah tinggal tobat. Leuheung kaburu tobatna. Mun geus dosa teu kaburu maot. Aya nu rugina mah. Gitu. Angkewe penting tong dingkengke begitu kena dosa tuluy inget sok tobat. Istighfar langsung. Gitu. Jadi tong dingkengke karena waktu engke can karuhan nepi atuh. Kumaha lamun dudut manten. Nauzubillah. Kayaan maot na keur tobat ka Gusti Allah atuh. Rugi gitu mah. Nah gitunya.